siapa nggak doyut? Ilik. Cek, oh cek, assalamualaikum, oh cek, ning buat bes mangkat, bahaya lah mangkat mah, cek, 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 assalamualaikum, assalamualaikum cek, cek, assalamualaikum, assalamualaikum cek, assalamualaikum. Assalamualaikum, Cek. Cek. Oh, Cek. Cek. Hanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya. Oh, si Iro. Naon, Cek? Ning meninggal garis gitu. Cek pokok lain. Naon geura? Teu balik ece mah. Kan ayeuna poe Sabtu ka undangan si Hindun teh. Astagfirullah. Memang ayeuna geura, Cek? Lain tahun hareup. Atuh heueuh ayeuna poe Sabtu. Aduh, ngampura ieu mah urang bener-bener poho. Tungguan atuh nya. Ampe balik masukeun amplopna kana bentol. Malum tanggal kolot can menang gaji teh salaki. Pan sarua mentak kuing ka dieu oge ampe teu kaciri amplopna. Tapi ece lila moal. Can mandi gitu deh moal Cek urang teruskeun heula nyapu pamali pan mun teu diteruskeun tapi ece moal lila pan moal Cek atuh ece tungguan heula yuk ka jero mendingan asup heula di dieu we aya angin lumayan geus saeudak can naon ge ning ieu heuh atuh tungguan nya ulah ninggalkeun awas mangga atuh mun keur loba duit mah sudi nungguan tos teh mana panas deh. Aduh, kudu buru-buru ieu mah. Ampe pagawean mah beres, ka undangan beres. Untung si Iro daek nungguan. Heueuh. Mana nya? Ieu. Tak ilmu manggih urang ieu tah ieu solusi jang ibu-ibu ambeh pagawean tereh beres. Beres oge ya. Tinggal mandi, dandan, ke undangan, ngawaregan beuteung. Si Roh aya keneh teh nya.
Oh, kayak kene. Mandi geula ah. Halo, ya aku ini lagi itu taksi, tapi yang ditunggunya nggak ada nih. Oke, aku jalan aja ya ke depan. Teu balik si Edo mah. Uing ti tadi di pelakos kieu teh. Mana hareudang nya. Cek. Oh, cek. Cek. Oh, cek. Cek. Ah, bener ieu mah. Ditungguan teh kakak keur mandi. Aya si Alda nih. Alda, Miss Alda. Ceiro, Aya ka mana? undangan. Kasih hindun teh. Iya, si teh ya. Mumpung aya Miss Alda, daripada nungguan si Edo kalilaan, urang berangkatlah bareng Miss Alda aya baturna ieu. Hari itu karena dirinya pas patung pitu. Urang bareng yuk ke undangan si hindun teh. Ya, ayo. Hari itu kenaon atuh dirinya pas patung nungguan Miss Edo bukan? Cek tadi nama urang teh hayang babarengan Alda malu lah tanggal kolot ieu can gajian gitu. Sampai babarengan urang teh gitu kan mawa etana. Tapi Miss Edo marah nggak ditinggalin. Pan tadi teh urang geus dipelak lila di dinya. Ayeuna mah urang tinggalkeun we. Daripada besi kabur hujan urang nangkat ya teh. Oke. Yuk, ayeuna mah. Ada hari pas sapoe itu maaf teh ya. Keur uing nyapatan perelek. Oh, cuma kemarin aku kan ikut suami ke pabrik. Oh, dalam rangka naon atuh? Itu Seger tinggal dandan. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan kebulusan, bisa-bisa asup angin. Bisa baranya mere amplop kasih hindun 40.000 ya. Hitung-hitung daang di warteg aya baturna ieu si Iro. Cek ayo cek, urang gaskeun mangkat. Cek. 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 Aduh, kemana si Iro? Wah urang ditinggalin sugan. Mana geus dandan bebe akan tos kieu. Kira aku kudu ka undangan sorangan mah. Coba telepon heula. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk di kondangan makan rendang 4 kali nambah. Ampun aingna.
Aduh, aing jadi kapegung sorangan. Kita tadi ninggalin nu liwat rek ka ondangan eueuh. Atuh sorangan memeureun kudu 100.000 mah. Amun teu ka ondangan ge era atuh urang teh ku si Hindun beureunan. Ieu mah benar-benar gara-gara si Iro ieu ripuh jadina urang ieu. Eta mah ceu rendangna mending ngeunah. Meninggal gede nya. Ih, mending gede hese si hajat tos itu nih pohara pokona urang mah. Kapaksa ieu mah. Kudu mere 100.000. Ada, mun kitu tos satunya nuhunnya. Urang rek ka warung heula rek meuli kopi, balik ka ieu kan seger urang ngopi. Ya, nuhunnya abangnya. Iro nih. Iya sama-sama. Iya nuhun. Oh, paingan jigana ka ondangan jeung bisa ada manehna. Awas ya kudu dilabrak ieu mah ku urang bener. Menilila di si Iro teh kumaha teh. Balik ke undangan, ganti daster, nyeduh kopi. Duh, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan. Duh, genahnya, mentang-mentang aya batu nu sejen, nyelametkeun awak sorangan. Beuteung seubeuh, batu nu lain mah tinggalkeun we bodo amat. Kunaon, ceuk? Teu kunaon, keur kesel we ka jelema anu teu bisa dicekel omonganna. Cenah rek nungguan, ari pek teh ninggalkeun. Euceun nyindir ka uing. Henteu. Tapi mun ngarasa kasindir mah alus we, berarti ngarasa salah. Naon sih maksudna edo? Tadi ge ditungguan ku urang di gerowan eueuh kaluar. Mun geus ngararesa ngalucur kana bujur sagala. Ari bestot mah kudu bener-bener atuh, ulah perhitungan kudu komit. Amun rek nungguannya tungguan. Urang geus kupat kepot, mandi, dandan bebeakan. Ari pek teh jauh keluar teh, nu janji arek nungguan teh geus eueuh. Betikeun beuteung sorangan maneh mah Iro. Naon si jelema teh jadi ngacapruk ngalor ngidul kitu. Teu euceuk maneh mah Iro, lain bestot deui jeung uing, meuni bangga ka ondangan 10.000 oge. Da amoy jigana teh nu seubeuhnya. Era da mun urang mah uyuhan teu boga ka era. Atuh kumaha uing we edo, da teu kaciri ieu teu dingaranan. Alah, waduk lah sia Iro, dibejakeun sia ku urang ka si Hindun. Amplopna ngan 10.000 oge. Sok we mun wani mah edo, da maneh ge sarua amplopna 10.000, bari soek deui nu maneh mah teu balik maneh mah edo. Ceuk saha Iro? Yeuh, deuleu. Tah. Deuleu. Aing mah 100.000. Tuh, 100.000 sia deuleu ku maneh. Tong sok itu edo, maneh ge berat mere 100.000 mah, biasa ge 10.000 karena ku kapaksa we sorangan. Geus percuma ngalayanan jelema ebel mah, mendingan urang ngopi. Naon sia Iro? Ngomong sekali deui. Biasa jelema ebel. Tinggalikeun sia Iro. Lamun ngawihan perelek ka dieu ku aing disebor maneh. Naon? Disebor? Atuh sebor we geus biasa ieu. Bener nya, sia mah ngeureuyeuh. Ilik. Mata nih gue pak. Akhirnya aku putuskan saja kita berpisah selamanya.